Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Kurangnya bakai maki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berat bodoh amat sabesna 50 waris 1000 bus lumpat ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan ki Zaid nyana ngabri otomatis kan nyana uluk salam assalamualaikum kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum teu ki Zaid nama sorangan tah eta ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang menta tulung ka sasaha eta ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ain tah mah sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan ki Zaid Zaid ger cicing di imah aya we meureun 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos jelema bae di Kabupaten Tangerang mani lawan tarolol ta partai atuh lawan habak boloong atuh aing nu izin mah pan ieu kos jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naik wah payah ya PDI parah ya lawannya na PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sia jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani so teh ngahambur-hambur duit jang ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot bangek ngek we eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik tuh bah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu pardu kan ngajawab tah ngajawab teh pardu aya anu salam nama sunah ngajawab nama pardu udah tadi pardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh Zaid didinya keur caricing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun eueuh nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an dora kakabehan lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab menang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureun 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke masjid tah heuy ieu teh tiluna udah datang RT geus pegat uratna RT susah emang harapanna berkat doang
Tapi itu sebenarnya mah kumaha nu susahna. Nu susah tapi rajin bermasyarakat, nu susah rajin di ka masjid, nu susah rajin pengajian. Malah mah lobaan nu karunya, urang tahlil. Ka jelema susah tapi nya mah rajin jasa, masyaallah geus ulah yang berkat, ulah yang naon. Geus aya urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya. Dibandingkeun nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae. Ai. Kunaon refleks amat sih. Nah, iya fardu kifayah. Urang ngariung di imah 50, 100, 200 jol jelema datang. Assalamualaikum. Urang mah kadang-kadang kan ngajawab, "Waalaikumsalam." Kabehan masalah. Marena ngajaran teh kabehan, tapi ku saurang ge, "Waalaikum." Salah. Nu sejen teh doraka. Tah eta aturan ngajawab salah. Timbul pertanyaan, kumaha lamun suluk salamna bocah cilik. Iya bocah mah cilik ge mungkonon sirama. Orangna bocah. Ini cilik, bocah cilik ya, budak leutik. Budak leutik sudah di bawah balik. Umur 10, 9 tahun, nyana geus pinter. Lantaran guari mah dipagahan di TK. Guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok. Muncan waktuna. Padahal di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun. Urang dek kawin, belajar ilmu nikah. Urang dek dagang, belajar ilmu muamalah perdagangan. Urang dek jadi pemerintah, belajar ilmu kepemerintahan. Nah, ayo budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha, dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun. Disai-sai. Masyaallah. Kumaha teh eta kiai wallahu a'lam. Bagus apa ente wallahu a'lam. Bagus baik. Niatna bener apa teh guruna. Lumayan tumpakeun kana bos saurang-saurangna. Eta teh permaksudana kos ka teu malulu. Permaksudana eta. Ibat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca. Waduh kok di DPR bae studi banding padahal zero. Studi banding naon? Ya eueuh pibuktina na Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur. Datang ka saiki ya ora ono. Biaya mah pira itu wede. Mangkonon ge. Nah, kronjo manjing ge. Aduh. Kebel tahun gara-gara Jawa kos gitu kebel-kebel ka Sunda deui. Tah, kuari mah uruk salam lah budak makan budak sepirage. Budak umur 8, 9, 10 tahun insan taklid. Nah, nyana uruk salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang nabe ulah kada yang kubu Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe. Anu hayang nu henteu atuh henteu ngan nu henteu ka hayang. Assalamualaikum. Salam budak. Waalaikumsalam ceng. Dididik ceng dididik kita. Eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz. Mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir. Nah lamun awewe tafsil, lamun awewe nakolot geus teu pikahayang tarolah geus eueuh pasiran lah. Ucayan gitu. Tah eta mah teu ada dijawab.
ini kos gitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngejepret. Nah. Ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat. Sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bae sorana tah. Cek sakaul Imam Syafi'i mah aurat, tapi cek mazhab Hanafi mah henteu. Dan mentak urang guari make qori'ah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jon gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengkeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalakina mah blon tah. Dicekul sama lalaki anu sok ngadengkeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengkeun balikna blon tah sebenarnya sia. Atuh ngadengkeun awewe ku lalaki awewe bari awewe bae. Dipermasalahkeun lah ngan tetap akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran. Lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana. Pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira. Wah iki mah saking mauk deh. Urang teh lamun deuleu awewe geus lo mantep lah. Urang ditanya, tahu nanya. Berapa di Mas Bedi? Genderuwo teh naon ieu? Maksudnya teu menarik awewe. Pan awewe mah lembut biasana. Bade ka mana Mang Fendi? Kan ngeunaheun kana hatena. Neng bade ka mana Neng? Bade ka ditu. Dijajabkeun atuh ku Mamang? Ih, sulamitan. Kolot-kolot. Mak Haji mah tidak tahu diri. Kan suara nanti awewe kos gitu. Imbal lain kan atuh. Urang ngajureut teh sakitu geulisna ge ngadenge suara teh ngadenge suara. Harapan geus. Geus harapan geus teu hayang urang teh hayang geus bung SMS-na ge nu teu terina aya soret. Sapareuman lah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara wewe. Kemudian ngeunaheun komo lagu mah aya gitu mengarah kana urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya. Urang kan jadi hayalan haram. Kos suara ieu mah eta mah ge panjang caritana urang keur nyaritakeun jawabus salamin ada jamaat. Nu uluk salam nalobaan urang sorangan wajib lamun urang nalobaan kemudian salamna saurang eta urang teh fardu kifayah atau lobaan tapi urang fardu kifayah bae teh masyaallah kan hukumna salam jeung salat janazah beda. Ari salat janazah mah lamun teu amah disalatkeun ku budak leutik can jadi. Beda jeung salam budak leutik wajib dijawab fardu kifayah. Tapi lamun janazah ieu disalatkeun ku budak leutik. Ta eta teh masih keneh kadorakan. Eta tapi kabelah dieuna mah diralat kembali budak leutik lamun nyolateun janazah asal mumayit pinter. Ieu cek ashab Syafi'i tetap jadi.
nu mantak jadi daun sebab dina salat teh janazah mah doa sedangkeun budak leutik mah masih kene jauh kana dosa leuwih gede ditarima na doa budak leutik dibandingkeun jeung ki haji nu sok ngabohong bae dagang teu beres. Misalnya atuh hebatan gede budak leutik sedangkeun maitna butuhna kana doa. Budak doa mantap sakumaha kamari kiai anu henteu ikhlas ngadoana jadi imamnya ngadoa dibandingkeun jeung nu susah anu teu diondang-ondang ajan aing mah karunya kanyana lah beuh keur masa hirupna kahar rasakeun jasa pamerena jeung sagala tutulungna aing wedek nyalateun teh jana kan ngadoana ikhlas tah hebatan si eta bandingkeun jeung kiai nu datang ka dinyana ge kudu diamplopan gede bae. Asal henteu bae ngomongkeun ki bangpak tah gitu. Tah ieu. Hareusi ikhlas teh saya mah gitu. Teuh. Budak leutik we can aya dosaan. Budak leutik can aya dosaan, mantak loba kakula teh anu usul. Kiai, eta aya nu maot di lembur kula mah nu ramena budak leutik cenah eta kumaha tah kiai? Budak leutik tuh kolotna babeleng ge 10 20 budak leutik aya 50 mah larang teh ulah maksudnya apa pan hayang sholawatna tah hayang sholawat ka ajeun nyana kurang puas beureun besi kiai ieu hudang hees beureunna ngajawabna Mas atuh meunang saminggu datang deui nyana ieu pasti nanyakeun eta deui cek aing bener bae da kamari kula kukulisikan ban kitu tah. Ya, jangan nanya di kiai, kula ditanya, no, di lembur gula mah lamun nyalateun. Malalaki na mah lalaki kolot paling 10 20 tapi lu budak mah masyaallah masal ngadenge nyala teh 50 60. Eta sih larang tah ulah. Ngauleun we nya. Padahal tahu budak leutik ceuk teh. Atuh masalah sekolah budak leutik. Nyana nyalateun kan budak nyalateun biasa. Pancan pugu bisa kajeun ceuk budak teh. Nyana nanya di pan nyana can puguh nyahueun kieu cara jolat teh puguh kolot gitu nyahueun. Aduh ya Allah kajeun kudu teh. Nyana tetep nanyakeun emang nu bantah kajeun kunaon kiai? Anu dibutuhkeun doa nyalateun mah. Budak leutik kan nyana ge ilu ngadoa. Anu ngadoana mah can puguh ikhlas kiaina. Allahumma ighfir lahu leungeun ge kaluhur. Allahumma ighfir lahu warhamhu di jerona mah amplop yang gede ya. Saha nyileuh ka dieu heran aya naon si diji. Bariasa basi. Tah, budak leutikna mah anu ngaaminan ikhlas amin. 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 Atuh tah anu ditarimana mah beuting budak leutik nu amin-aminan. Tuh, lamun urang pandangan ka dinya karak ojah atuh masa eta aja sok perebut sholawat no. Atuh dimimitian ku kolot jing. Atuh. Masalah aja sholawat gitu. Urang mah kafarat. Ngaparatan mayit teh. Tuh fidyah. Karunya ka mayit fidyah. Teu karunya teu kudu. Entek so aya pernah aya nu datang ka Imam Kula Muhammadiyah. Nya ditakeun tahlil nya mimitina mah pajar lain Muhammadiyah. Di perumahan ngaranna gitu miti nanya tahlil kemudian eta ujung-ujungna meureun nyana sok memandang di musolanyana sok dibere duit. Nah akhirnya jana nanyakeun tentang fidyah pajar lain Muhammadiyah kabelah dina kulantaran kenceng nyana oh cak pasti MD jelas untuk kula tentang fidyah begini-begini menurut ahli sunnah wal jamaah di NU seperti itu. Lamun memang Muhammadiyah nggak pakai nggak usah diributin yang begitu mah. Persis nggak pakai nggak usah diribut-ributin. Udah aja, Mas juga kalau nyalatin, walaupun Muhammadiyah ikut nggak apa-apa. Ntar giliran sholawatnya, atau jangan di depan, nerimanya belakang aja. Gue mulai digitukan, karena panasun. Ayo sih aku aing mamalayan ngusir jadi mah aing sia. Salam.
wa yusannu ibtida'u sunnah ngawitan salam ngamimitian uluk salam teh aya nilai tambah sunah nu ngamimitian salam teh sunah kan urang mah biasana nu datang teh salam teh padahal mah nu diuk bae ge masalah ieu datang kiai assalamualaikum biasa tah ka kiai mah kiai nu datang kudu mah kiai kan anu salam ieu mah nu ieu kan anu nyambut assalamualaikum kiai masalah ai kudu nama nu datang ngan ketika anu darariuk ku salam nyana nu menang ganjaran ibtida nyana tah tuh hari lain kiai mah nyolonong bae waalaikum teu dijawab waalaikum oh enggak jawab sararial tanya saya kudu teu ngajawab bajingan gitu salah mah jawab bae dek bajingan teh dek naon sebab naon ieu kan ngadoakeun salam mantap kumaha lamun aya kafir uluk salam ka imah urang tuh kafir uluk salam lantaran di urang mah kapan negara demokrasi geus atuh nu nyicinangan ge nu beragama sebab syarat nomor kahiji ketuhanan yang maha esa bae aing mah sebab guru aing keur SD orang Jogja ketuhanan yang maha esa esa jadi teu bisa orang Jogja mah esa bae teu bisa esa kos nyebut tereup teu bisa terep doyong doyong orang Jawa kos gitu doyong iya ge esa geus kitu wae tah pembawaan datang ka kuari gua lagi 2 tambah 2 titik ye itu guru gua 2 tambah 2 titik sama dengan titik tapi saya titik orang Jogja itu nah ya wa yusallu ibtidahu sunnah ngambil kumaha lamun aya kafir ulah dijawab sebab ieu mah kapan urusan adalah urusan ngadoakeun salam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum geus bae aya engko datang ka imah urang engko Assalamualaikum aje gitu ya nak waalaikum geus bae kan ulah make waalaikumsalam waalaikum tuh kan pinter berarti tah aya encek datang waalaikum nyadakan gitu assalamualaikum encek bisaeun kan lamun urang kampung Melayu makan Cina ge paseh salamna ge belah dieun kampung Melayu tah wates bisaan salamna terus deui belah ka dieu tah naon tah ka dinya tah hah terus deket Tangerang teh kota naon tah sewan kebedul-bedulna bisa salam deh jawab sewan assalamualaikum pajar Islam we kan urang mun nyaho mah deuleu matana bintit ye kajian hukum mah ge encek lah ye waalaikum nyada assalamualaikum Pak Kiai waalaikum sok nanya kenapa waalaikum dong ge sinu kan Cina saya haji udah 3 kali wah matanya bintit atuh bintit mah bintit aja katolonjok aing ye di orang kan loba anu wajah Cina padahal Islam loba di orang mah bangsa bunder tak kadinya teh terus kabelah ditutup Alhamdulillah urang dina awal bulan Sya'ban ieu masih dibere sehat walafiat jag waringkas sehat jasmani urang tur mudah-mudahan sehat ruhani urang sehingga urang bisa nempo kana kemaha agungan Gusti Allah
subhanahu wa ta'ala ku nempo ka maha kawasa maha agungna Allah urang jadi DP-DP asor ka Gusti Allah sehingga daek ibadah ka Gusti Allah nuhun teu neuleuh ka maha kawasa jeung maha agungna Allah ngaranna jelema takabur teu daekeun sujud ka Gusti Allah malah inkar kana kepangeranan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sakali deui urang mah bersyukur ka Gusti Allah subhanahu kusehat urang bisa ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim nu ayeuna patali sareng kisah para rasul Allah dina saah ieu Allah subhanahu wa ta'ala ngajelaskeun tentang kisah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi moal pati-pati Allah ngutus seorang nabi nu diangkat jadi rasul lamun encan parah di daerah di lembur di kampung di dagara tentang kerusakan baik anu ngarusak alam maupun nu ngarusak akhlak tatanan anu menuju kana akidah kitu bae sunnatullah ketika hancur moral bangsa Allah nurunkeun seorang hambana nu diangkat jadi rasul supaya ngaluruskeun ngalalempeng hamba-hamba Allah makhluk-makhluk Allah sabada dicaritakeun tentang Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi Lut diawali kamari Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sekelumit ayeuna dilanjut nyaritakeun tentang kisah umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam Kangjeng Nabi Lut teh dilahirkeunana di Babilonia sami sareng Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam titah pindahlah ka Suriah bareng keputusan Gusti di Suriah Kangjeng Nabi Ibrahim titah ka Palestina Kangjeng Nabi Lut titah ka Urdun Yordania sama-sama dakwah sazaman Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka adikna Kangjeng Nabi Lut alaihi salam boga anak ngaranna Ki Madian teh putra Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka adik Kangjeng Nabi Lut alaihi salam ya Allah pohara tidinya boga anak deui Ki Madian teh ngaranna Mikail boga anak deui ngaranna Yasjur boga anak deui ngaranna Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam tuh kan jadi sabondoroyo karti atawa Kangjeng Nabi Ibrahim teh
boga anak Madian, Madian boga anak Yasjur, Yasjur boga anak Mikail, Mikail boga anak Su'aib. Ieu nu sohe. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nikah jeung adik Kangjeng Nabi Lut boga anak Madian. Kulantaran Madian teh Madian, jelmana istimewa hebat, dijadikeunlah satu kabilah ngaranna kabilah Madian. Berkelanjutan negara dipakai ngaran kabilah dipakai ngaran satu negara. Di sebuah negara aya kota ngaranna kota Madian. Aslina Madian anak Kangjeng Nabi Ibrahim, kulantaran gagah dijadikeun ngaran kabilah, kulantaran istimewa jasa di ngaran dipakai ngaran kota Madian di Yordania. Ya Allah, kos urang ge kelantaran hebat di ngaranan jalan Imam Bonjol. Eta ku hebatna Imam Bonjol. Jalan kitu Kiai Haji Wahid Hashim, jalan Kiai Haji Asy'ari. Eta kos kitu tak jelema-jelema hebat teh dipake jalan. Tangerang ge jalan Ki Khairun, jalan Ki Samaun. Eta jelema hebat. Ieu mah nagara kota Madian. Madian teh ngaran kabilah. Eta teh ngaran seseorang Madian, putra Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Sabada Kangjeng Nabi Lut dakwah di Urdun kabeneran karesep umat Kangjeng Nabi Lut tekan ngadumling. Didakwahan ku Kangjeng Nabi Lut teh lain narurut endahan ngusir ka Kangjeng Nabi Lut. Kasimpulanana sakumaha dongeng kamari disiksa kaum Kangjeng Nabi Lut teh dibalikeun eta tanahna teh ti luhur jadi dihandap, handap jadi di luhur, diangkat heula ka luhur. Ku diangkat ka langit datang ka malaikat ke ngadenge suara kotokong korongok na ku luhur-luhurna. Idinya dibalikeun ka handap gejebur datang ka kuari terus ka neraka jahanam. Itulah siksa umat Kangjeng Nabi Lut alaihi saeutik sesana. Tarakwa jelema kabeh dipimpin ku Kangjeng Nabi Lut lantaran Kangjeng Nabi Lut titah ka Palestina beres disiksa titah balik deui ka Yordan. Kangjeng Nabi Lut terus dakwah. Alhamdulillah kabeh iman. Boro-boro baheula ku Kangjeng Nabi urang neuleus tsunami bae perasaan hargaan amat eta imah, hargaan amat eta mobil, hargaan amat eta tanah, hargaan amat eta manusia sing rempul beak kabeh ku tsunami. Hanya Gusti Allah nu maha sagala-galana. Lekete behat tutup tempat rekreasi se-Indonesia kabeh. Mun terus tutupna mantep jasa. Hotel, prostitusi kabeh tararutup sebab kabeh neuleuh keberadaan tsunami Aceh, Inggris kabeh. Dua beh jelema istighfar astagfirullahalazim. Kekuatanna cuman 7 hari. Seminggu berikutnya geus ancang-ancang tempat rekreasi buka kembali. 2 minggu sudah dibuka kembali. Dibuka sono jelema. Nu kamari ieu teh rekreasi sono bro, pinuh tempat rekreasi. Bloon. Sakedeung. Ieu jelema saetikan dipimpin ku Kangjeng Nabi Lut alaihi salam ibadah ka Gusti Allah. Mautlah Kangjeng Nabi Lut, dikuburlah di Urdun Kangjeng Nabi Lut. Masyarakat ibadah lantaran saetikan terus ngalobaan. Wah loba. Mulai jelema teh 10-20 tahun teh nyieun deui pangeran tina batu. Nyendei sesembahan tina kayu, batu digosokan deui.
datang ke poho ti isuk datang ke sore ti sore datang ke isuk deui ngagosokan batu. Jadi satu kebanggaan tamu luar negeri dibere bingkisan batu ti ditu ge ka dieu batu nandakeun hate manusia kos batu kabeh. Geus teh dibanggakeun deui Al-Qur'anul Karim, hadis Kangjeng Nabi leuwih ngabanggakeun batan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Leuwih ngabanggakeun batu Garut, batan hadis Kangjeng Nabi. Cirina maca Quran mah sabulan teu saayat-ayat acan batu mah digosokan pohara. Unggal isuk unggal sore berarti nya ngabanggakeun batu batan ayat suci Al-Qur'an. Tolong. Goblok. Bolon. Serija sia. Mulai kuari nyen sesembahan tina batu, nyen sesembahan tina kayu dan lain sebagainya. Terus kebelah dieuna 50 tahun 100 tahun geus acak-acakan tatanan manusia teh. Ya Allah ya Rabb. Kuari geus sangat berubah deui begitu 100-200 tahun teh pohara keayaan akhlak manusia di Yordania ternyata nomor kahiji berubah total. Masjid kosong, kuari loba kuil-kuil. Ibadah teh kuari ka batu deui, ibadah teh ka patung deui, masjid ditaringgalkeun kosong eueuh ngurus. Malah masjid dialihfungsikeun kuari jadi kuil-kuil peribadatan ka patung. Masyaallah, pohara amat tas. Kahiji. Nomor kedua, pasar di pasar. Keayaan urang Madian harita Yordan lamun naker beas, naker kacang, jang meuli takeranana nu rada leutik nu bodek, jang ngajual nu rada leutik. Meuli takeranan nu ieu ka batur mah. Ngajual takeranan nu ieu. Jadi dikurangannya na. Ialah akhlak-akhlak di zaman harita di Yordan yang ngurangan takeran, ngurangan timbangan. Lamun meuli sakilo kacang saat eta ditimbang deui di imah ayat 7 ons. Eta baheula kararitu tah. Masyaallah. Ya Allah, ya Rabbi. Selalu dikurangan. Peribadatan geus lain ka Allah kuari sesembahan teh ka batu jeung ka kayu ka patung. Perekonomian carana kerna ge kuari mah geus dikurangan dipaen-paenkeun kuari mah. Lamun ngeruk beas dina kitu letteranana aya kayuan paneta, kayu-kayu ieu maen ieu. Lumayan. Sret. Ya Allah ya Rabb, ku bisaan jasa. Teka dulu, tapi lamun urang meuli 10 liter saparapat mah eueuh eta teh. Ya Allah ya Rabbi, eta urang Yordan bisaan jasa eta. Bisaan jasa teh Yordan baheula teh kos kari itu tah. Iya deui timbangan-timbangan ge lamun teh 1 liter 1 kilo pasti ngan 7 ons. Lamun sakintal pasti kurang teh bangsa 10 kilo maya 1 ton. Oh adag-adagan jarago teteh ngurangan-nguranganan. Mun meuli jarago jasa deui nambahan ka dirina. Kos gitulah karakter urang Yordan saat eta. Masya Allah. Mun ngitung jengkol bisa anjas. Hiji mah hiji dua mah dua mah tilu mah tilu opat mah opat lima mah lima loh. Las 2 las 3 las 4 las 5 lo. Hiji 2 3 4 2 lo. Gareng eluhna doang. Sabaraha meuli? Urang meuli 50 jengkol. Urang dihitung di mah aya 40. Eta urang Yordan teh kos kitu. Hitung kenteng ge sarua bae. 1 2 3 4 5 6 7 8 lu. Kadang eluhna doang sial. Eta ngitung eta.
dihitung deui we kurang ayat 20 ayat 30 lumayan gitulah watak orang Yordan. Masya Allah. 2 3 kaopat nyana selalu cicing di jalan, cicing rombongan di jalan asal aya jelema kadeleuna mawa tas sikat tasna, kadeleuna ieu teh mawa duit sikat duitna, bila perlu gelut di jalan jeung nu boga duit garong jadi pamalingan jeung garong eta teh karakter urang Yordan baheula. Ngina-ngina nyana naik keledai awewe tasna dihareup ternyata nyana nyumput liwat kan nya cepot tasna dicokot. Ya Allah ya Rabbi, marah si awewena disengserikeun cekel awewena porosotkeun calanana kececas. Masya Allah, ini karakter urang Yordan baheula kos gitu. Ingsieunan nyana teh ka masyarakat anu ndek dagang rapih ku carana nya manehanana bi akhdhi siyabihim baju-bajuna dicokot, kemudian atuh ayeuna mah daganganana dicokot, bahkan aturan pemerintahanana bi akhdhil buksi minhum nyana meres pedagang masyarakat dengan cara menerapkan cukai pajak terhadap masyarakat. Tanah make pajak, perusahaan make pajak, ndek nyieun perumahan pajak, geus puguh pajak tanah, pajak perumahan, pajak pembelian, buah ku pajak kabeh. Yen pabrik itu keneh pajak tanah, pajak bangunan, pajak izin, pajak perusahaan kitu kene perdagangan ke luar negeri. Orang Yordan dek ngirim ke Palestina, ke Israel, ke Turki, dek ngirim deui ke mana, ke Suriah dan lain sebagainya. Yeuh keluar masuk na dagang mesti kudu bayar ke pemerintahan buajak. Kos itulah karakter orang Yordan saat eta. Ketika aya jelema deuk ngajarkeun agama dilarang ku nyana. Ulah sok ngomong-ngomong pangeran-pangeran segala Allah di saat kos kieu geus ulah ngomong-ngomong sagala haram-haraman. Geus ulah aya jelema nu ngomong-ngomong ngajak ibadah ka Gusti Allah, kiai namun kiaina gagah, masyarakatna nu ditahan. Ulah sok ka dinya ulah deangan deui si kiai usaha sok sagala ngaharam-haramkeun sagala pajak, sagala ngaharam-haramkeun kredit. Geus ulah didenge kiai mah geus loba keneh kiai ka ditutup, ditahan ku jana, dilarang ku jana. Itu karakter orang Yordan. Masya Allah, ngarepkeun nyana jalan-jalan lurus jadi bengkok. Ulah sok haju kos kalar itu geus urang mah kuari mah zaman modern cek nyana teh. Ulah zaman modern mah geus ulah sepati ngadayekeun kiai teuing moal maju nagara kajian kumaha ge. Urusan bunga abang eta kan jangan maju ke negara. Urusan kredit jangan maju ke negara. Urang kan boga duit setik yang boga motor kan ayeuna kredit kan ngeunaheun. Geus ulah didengikeun kiai nu ngaharamkeun kredit, kiai nu ngaharamkeun pajak mah komo tama. Mendingan ge laporkeun ka pemerintah. Sel habak kiai kos kitu ieu. Kos kitulah karakter urang Yordan baheula. Masya Allah. Asal aya jelema nu ngomong-ngomong Allah, ngomong-ngomong agama langsung diawasi ku pemerintah. Keterlaluan, tewak, jebus ke penjara. Kalut keayaan akhlak. Hese nyaritakeun tentang jujur jeung adil. Lantaran kabehan geus seragam geus teu ibadah ka Gusti Allah. Kabeneran perekonomian kahayangnyana nu penting mah maju cak nyana, mahmur cak nyana teu make aturan Gusti Allah. Timbangan dikurangan, takaran dikurangan, hitungan dikurangan. Nyana selalu cicing di jalan jadi garong. Pemerintahan netepkeun kana perpajakan meres terhadap rakyat. Ngomong nama dek ngamahmurkeun bangsa jeung rakyat, tapi ternyata horenganan nyana nekan muksi perpajakan percukaian meres wabeh
pedagang meres ka rakyat, pemerintah meres ka seluruh pedagang jeung rakyatna. Walut kabeh aya nu ngomong agama teu dimenangkeun, bahkan dibunuh, dijanjikeun dibunuh. Nu daratan ka kiai-kiai saat eta ka ulama-ulama ditahan, aya nu dibunuh segala rupa. Kalut. Waluh, luar biasa kalutna. Geus kos kitu bae kaayaanana mengeluhlah masyarakat kabeh. Jadi omongan di masyarakat orang lamun meuli saleter ternyata kurang, orang meuli 10 liter ternyata kurang, nu letik makin katincak. Pedagang ge ngararomong bae urang deuk kumaha menyatna lantaran urang dipacok ti sisi ti gigir. Ibimiti penjualan tanah jual belina urang kena pajak, kemudian bangunan kena pajak, produksi kena pajak deui. Teu eureun-eureun urang teh pajak jeung pajak bae. Kabelah dieuna terus ditetepkeun pajak teh, imah jadi dipajak, kemudian pagar dipajak, kemudian atuh ayeuna mah alat-alat rumah tangga wabeh kena pajak, masyarakat ngajerit kabeh neuk kumaha kuduna ieu. Dikenakeun pajak bae, kicep kena pajak. Jadi aya nu geus teu kicep sebab asal kicep kena pajak. Ya Allah ya Rabbi, sulit ka mana mun tayang lantaran ieu teh satu aturan negara. Kos kitulah di negara Yordan tetepna di Madian jeung Aikah teh eta keneh. Mun caritakeun Madian lantaran Madian teh putra Kangjeng Nabi Ibrahim jadi qabilah Madian nu kuari, terus dijadikeun sebuah negara kota Madian gitu. Aikah teh lantaran subur makmur, di dinya loba tatangkalan dan lain sebagainya. Kulantaran loba tatangkalan bubuahan hasil bumi pohara jasa disebut ashabul Aikah. Kemudian manehanana ingkar ka Gusti Allah. Nu jelas permaksiatan, kerusakan pohara jasa di negara Madian. Kalut kabeh eueuh ketentraman, endek usaha lantaran udag-udagan jeung pajak, henteu usaha butuh. Ketika meuli saleter dikurangan, nimbang saleter nimbang sakilo dikurangan. Masyarakat geus kalut gak luar biasa, ibadah geus lain ke Allah. Wah, pohara jas, pembunuhan terjadi di mana-mana. Suara maling kadenge kurang di ditu maling, di dieu maling, di ditu garong, di dieu garong. Porenganan kuabe berkarakter pamalingan, ka pamarenታhanana boga karakter garong. Kos gitulah kekalutan saat eta, Masya Allah. Maka yang muntayang masyarakat TKB ieu kena birokrasi pemerintah model kos kitu, kaayaan akhlak mamanusa model kos kada ditu rusak wahara. Tidinya geus kadeuleu karusakan bangsa di negara Madian eueuh hiji-hiji acan jelema lantaran ketika aya dibunuh, ketika aya disel, ketika aya dicurigai, lamun gagah diarantepkeun masyarakat anu ditahan ku masyarakat ulah nuturkeun ulah sia mun sia kaditu we siana dibunuh acak-acakan. Ya Allah ya Rabb, Maha kawasa Allah tengah-tengah kekalutan bangsa moral anu bejat, maka Gusti Allah nurunkeun rasulna ngaranna Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Wa ila madyan akhahum Syuaiba wallahalam bimaradi wa arsalna kaulan wa agung utus ila Madiana kaki Madian atau qabilah Madian nukuari jadi kota Madian. Akhahum numantak ngabahasa kena dulur Madian lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim nikah kakadina Kangjeng Nabi Lut boga anak ngaranna Madian kuari di Madian teh boga anak ngaranna Yasjur boga anak Mikail boga anak Sueb, berarti ki Sueb eta dulur kaki Madian numantak dina ayatna wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Diutus ku kaula cek Gusti Allah seorang rasul kaula ngaranna Sueb eta teh dulur Madian. Kumaha diutusna
begitu Kangjeng Nabi Syuaib di negeri Madian Yordania. Bedana kamari di belah wetan ayakna Petra. Nu kamari Kangjeng Nabi Soleh Petra, kabelah dia laut mati Kangjeng Nabi Lut Sodom. Kuari kebelah kulon. Kira-kira 1 hari 12 jam lah urang ka negeri Madian. Ke arah kulon. Belok ke kiri Madian, Aikah. Belok ke kanan gunung, di dialah makom Kangjeng Nabi Syuaib alaihi. Jalan orang ke pegunungan eta teh guha-guha urut tapak Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Didinya ngaranna Bada. Eta teh kampung Bada atawa Ma'an. Aya gunung, aya barolong gunung-gunungna. Malah belah ditu nama dimodif seperti imah, aya liangan. Tapaklah Kangjeng Nabi Syuaib di gunung eta ngaranna Gunung Bada. Amun ti ditu urang neuleuti mana ti kitu Tursina, ti Tursina terus ka Palestina, tak pegati dinya Yordan aya di Gunung Bada. Eta teh langsung kadinya naik aya masjid didinya lah tungtung masjid makom Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Kabayang kurang ya Allah ya Rabbi makom Kangjeng Nabi Syuaib ye makomna di dieu pegununganna Badak ngaranna aya liang-liang eta teh paranti tapak Kangjeng Nabi Syuaib lantaran harita masyarakatna neangan jelema anu kadele mengarahkan ke Allah dibunuh baik. Asal aya jelema ngajak ke Allah dibunuh, asal aya jelema henteu nyembah ka batu ka patung dibunuh. Maka nyalametkeun diri Kangjeng Nabi Syuaib di guha. Allah karim maha kawasa Allah sorangan Kangjeng Nabi Syuaib. Didinya Kangjeng Nabi Syuaib tapak diangkat ku Gusti Allah jadi nabi, jadi rasul. Keistimewaan Kangjeng Nabi Syuaib tadi diberi mukjizat langsung turun malaikat Jibril alaihi salam mere itek eta teh babawaan Kangjeng Nabi Adam ti sorga. Kangjeng Nabi Adam ti sorga teh mawa itek tah itek eta teh disimpen ku Kangjeng Nabi Adam terus kadieuna zaman Kangjeng Nabi Idris zaman Kangjeng Nabi Nuh terus can dikaluarkeun saat sangat kritis masyarakat akhlak anu rusak biasa. Maka Kangjeng Nabi Syuaib diberi mukjizat turunlah Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam mawa itu Kangjeng Nabi Adam ya Syuaib. Kangjeng Nabi Syuaib di jero guha langsung tangga kaula Jibril diutus ku Gusti Allah kita nyampaikan bahwa anjeun teh sebagai Rasul Allah. Kangjeng Nabi Syuaib langsung sujud brek. Hudang naon kekuatan abdi atuh. Sebab setiap Rasul pasti dibere keistimewaan, dibere maziah, dibere mujizat. Kaula teu bogana naon. Cokot ku Kangjeng malaikat Jibril set. Iyalah. Tarima ku Kangjeng Nabi Syuaib kumaha cara ngagunakeunana ketika maneh lempang ti peuting andai kata poek acungkeun ieu itek ketika aya maung acungkeun ieu itek ketika aya gajah acungkeun ieu itek ketika aya orai acungkeun ieu teh ngan ulah wakad digunakeun ku kumaha sebab ieu ieu asli nama cek malaikat Jibril bakal dibikeun ka minantu maneh nu ngaran Musa
sakadar titip ti Gusti Allah cekel ieu gunakeun salila anjeun diangkat jadi rasul engke bikeun ka minantu maneh Musa ngaranna geus dibere nyaho bakal piminantueun teh Musa nyanana can kawin-kawin acan masyaallah maha kawasa Allah Gusti Allah nu agung aduh cak Musa kendal asana aing ye tarima langsung plak las malaikat Jibril hiber deui masya Allah ngageter Kangjeng Nabi Suhaib ngan kaunikan eta itik teh kadang-kadang eta itik teh panjang kadang-kadang pendek bisa dikantongan jadi ketika teh dibutuhkeun eta itik teh dikitukeun ku Kangjeng Nabi Suhaib teret bisa dikantongan okos lamun urang mah entene teh kitu dikitukeun tapi eta mah eueuh peran eueuh antenean kayu ti sorga bisa diketukeun ret pendek di kantongan teh dibutuhkeun mah ketika dibutuhkeun dicokot ditarik ret mantep jasa mun boga gos gitu kurang mah tuh pakai dagang di pasar iyalah Kangjeng Nabi Suhaib geus teu dibabawa ka deuleu teu ka deuleu maka Kangjeng Nabi Suhaib diangkat ku Gusti Allah jadi rasul kemudian Kangjeng Nabi Suhaib teh dakwah ka umat di Madian anu geus acak-acakan tatananana dakwah Kangjeng Nabi Suhaib teh sarua jeung dakwah rasul anu memeh Kangjeng Nabi Suhaib hiji cek Kangjeng Nabi Suhaib ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh cek Kangjeng Nabi Suhaib hei kaum nu aya di Madian aika salah maneh nyembah ka batu jeung patung sembahlah pangeran Allah ngaranna alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun 7 lapis langit 7 lapis bumi anu ngajadikeun 6 lapis bumi jeung langit anu ngajadikeun barang jeung peti nurunkeun hujan ngajadikeun jajadiat nyuburkeun ngahirupan urang ngamaotan urang Allah ngaranna malakum min ilahin ghairuh Allah jang nyembah kearanyan kabeh kecuali Allah pangeran salian Allah kade wah Kangjeng Nabi Suhaib teh dakwah teh lain lalaga dipenta ku kaum naib sia ngomong ulah sacablakna sungut siama asal hudang bae ngajakan ka Allah asal hudang ngajakan ka Allah awas sia ku aing eb ulah sok sangeunah-ngeunahna kami geus boga pangeran khusus tuh kuil tuh tempat peribadahan kami hayang nu gede pangeran teh tuh patung tuh ku aing di jeu 12 meter hayang nu rada leutik tuh 10 meter hayang anu pendek 5 meter aya hayang anu leutik 1 meter aya hayang nu dibawa patung aya da kurang kumaha deui pangeran lengkap timimiti nu buade jangkung gede nu sedang datang anu leutik dibawa aya neuk kuari urang neangan pangeran nu teu kadeuleu sia mah cicing mandingan milu ka kami tetep bae Kangjeng Nabi Suhaib teh dakwah ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh sorangan Kangjeng Nabi Suhaib nu ngabaturan ya Allah terus sorangan jelema kabeh kafir kumaha tuh hei ulah salah ibadah di pasar Kangjeng Nabi Suhaib dakwah eje pangeran teh Allah nomor kedua sing hade dagang ulah sok dikurangan eta takran nomor 3 timbangan ulah sok dikurangan nomor keempat ulah sok cara ricing di jalan jadi garong jadi penjahat pamalingan nomor keempat kade pemerintah
ulah netepkeun muksi biaya cukai jeung sajabana wah haram. Yuk urang ibadah ka Gusti Allah. Kadengekeun ku masyarakat kabeh, kadenge ku pamarentah, mulai pamarentah ngayakeun penyelidikan siapa si Suhaib. Waduh. Dari mana sih itu si Suhaib? Punya kegiatan apa sih sehari-harinya? Kalau memang dia orang kuat, coba usir Suhaib, jangan ada di negara kita. Usir, coba keluar. Udah kurang hareuda ngadenge si Suhaib. Coba. Selidik maneh bapak saha? Boga anak saha? Boga pemajikan saha? Teliti kunyana. Bapak siasa? Bapak kula ngaranna Mikail. Bapak Mikail Yasjur. Bapak Yasjur Madian. Bapak Madian Ibrahim. Tulunan Abraham kan itu malah Ibrahim. Abraham tenarna teh Abraham di luar negeri di urang Ibrahim. Eta teh bahasa Suryani Abraham. Daud David. Itu kos gitu tuh. Yusuf Yosef. Enggak mau kos gitu Bang di ditu bagus gitu. Kos gitu jadi apa? Nah, sieun nya barang ngadenge turunan Ibrahim sieun. Tapi kalang kitu nage ieu mah endek nanya bae Aisyah ieu ngajak kami titah nyembah ka pangeran boga kakuatan naon jati baheula ge Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Lut, Kangjeng Nabi Saleh pada ngabogaan mukjizat. Aya mukjizat maneh naon? Cek Kangjeng Nabi Suhaib mukjizat kaula langsung ti Kangjeng Nabi Adam. Lah ai ngomong teh Suhaib Adam mana? Aing ngahareudang ngadenge sia atuh ada mapan bapak moyang urang eta mah sabaraha ribu tahun banyak kapanggih jeung sia cek Kangjeng Nabi Suhaib kula diangkat jadi rasul teh kapan didatangan ku malaikat Jibril sia sok kaju ngaco segala Jibril segala naon aing mah teu karti ka sia. Jibril datang ke mana? Jibril datang di mana? Ka sia datang Aisyah keur di mana? Sok kaju aing nu ibadah bae ka pangeran ieu ka pangeran nu gede teu pernah kedatangan Jibril. Sia di mana coba kedatangan Jibril? Kaula keur cicing di guha badak di jero keur ibadah ka Gusti Allah jol malaikat Jibril ngangkat kula jadi nabi, ngangkat kula jadi rasul. Bener sia? Bener. Haju dibere naon? Dibere itek tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Mana itekna? Cokot di kantong. Tek. Terus kunyana dipanjangkeun. Sia ulah sok kajunyeun sihir di hareupeun aing siapa sok kajunyeun sihir sagala. Asalna sia moal kebel ge saputangan dijadikeun manuk ye. Nu geus geus di pasar loba nu karar itu. Ya dikitukeun deui ku Kang Yunus. Asupkan di ka kantong. Etalah mukjizat kaula. Aing aya kitu nama emang rada sieun geus sia. Hiji itu buka kos kitu menang ti mana? Jibril. Maksudna jangwatan dakwah ka Gusti Allah. Jadi eta digunakeun naon? Digunakeun ketika aya kakeung jeung aya kasieun. Anu selalu mendampingi hakikatna Gusti Allah dibere kaula ku Gusti Allah ieu mukjizat itek lantaran di negara Madian teh pegunungan jeung paleuweungan besi aya makhluk-makhluk anu galak maung teh gajah teh singa teh ore teh jeung sajabana baka ieulah itek digunakeun ketika dibutuhkeun jang popoek hayang cacang itek ieu lah. Aing ngadenge kos kitu nama emang rada aing muringkak bulu ka sia. Rada sieun. Tapi sia atuh ulah sok haju terus-terusan ieu dakwah. Neuk ngarobapan kami teh penggede di negara ieu.
sebab kami bisa ngabangun imah, kami bisa ngabangun perusahaan lantaran ieu neken ka masyarakat tina bea cukai teh ya kapan. Lamun ieu ku maneh diharamkeun atuh kambing engke kehilangan wajah di mata masyarakat. Cak pedagang atuh kami kan bisa nasara rugi kieu teh akibat tina ngurangan timbangan jeung takeran. Lamun ieu diharamkeun atuh kami mau bisa ngabangun. Coba pikir Gusti atuh sia maningan ngahiji bae jeung kami. Kagagahan maneh teh kahebatan kami yuk urang petakeun hayang ngabangun kos kumaha maneh pokona mah hayu jeung kami babarengan ulah datang ke ngarobah karakter ieu waduh bahaya. Cak garong-garong mana si Sueb? Mana si Sueb? Aing bagianana. Yeuh pedang aing. Yeuh panah aing. Yeuh kampak aing. Nyana dek kalarang. Karena kahirupan aing pan bisa ngahirupan diri aing jeung keluarga aing teh pan aing mah hasil kekedemes maling aing mah jadi garong. Pan aing teh jadi bodyguard, pamarentah ku aing di bodyguardan, masyarakat di bodyguardan ku ari si Soeb teh larang-larang aing bagianana. Kanjeng Nabi Soeb basari bae. Tenang we. Hilim aya di Kanjeng Nabi Soeb. Ilmu aya di Kanjeng Nabi Soeb, gagah aya di Kanjeng Nabi Soeb. Kabeh geus bali musyawarah pemerintah jeung para penggede, musyawarah para garong-garong. Coba saha kira-kira anu bisa maehan Sueb? Cak garong. Ye. Kakarak Sueb. Nanaonan Sueb. Kuari mah kieu baelah. Lantaran setiap isuk-isuk Sueb datang di tengah-tengah kota Madian, nyana selalu dakwah ngumpulkeun jelema tah tengah-tengah dakwah kami nyaksian sok buluh ku maneh kecil cek jawara ayo begitu Kanjeng Nabi Sueb isuk-isuk di pasar tengah-tengah kota Madian dakwah ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da yuslahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dakwah Kanjeng Nabi Sueb, wahai kaum kaula, ibadahlah ka Allah, sembahlah Allah, oh pangeran salian Allah. Fa'awful kaila, sempurnakan takaran wal mizana jeung timbangan. Wala tabkhasun nas asya'ahum, ulah sok karugikeun masyarakat mengurangan timbangan jeung takaran. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ulah sok karusak di muka bumi ieu sabada ieu dibeberes bumi ku Kanjeng Nabi Lut beres geus kuari tatanan rusak deui kade cek Kanjeng Nabi Lut cek Kanjeng Nabi Suhaib. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, lamun maraneh iman ya lupang bagus-bagus sahiji nyembah ka Gusti Allah. Nomor kadua takaran ulah dikurangan katilu, timbangan ulah dikurangan opat, ulah sok karugikeun masyarakat melalui garong copet pamalingan jeung itu muksi yakne itu perpajakan pemerasan wa adamu ifsad jeung ulah nyeun karusakan. Kurmujuna dakwah kitu col eta jawara teh. Begitu jawara set pedangna dikit. Kanjeng Nabi Suhaib langsung ka kantong teh eta ka dieu. Ka kantong teh kanaon garang-garana? Itek encan kaburu dikaluarkeun kakarak dikekeun doang tek langsung sujud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Suhaiban rasulullah. Yap ka dieu cek Kanjeng Nabi Suhaib sasalaman tek didarulukeun ku penggede orang goblok tolol jawara blong cenah dek ngabunuh sahadat teu beres gas kuari mah ulah jarita Suhaib eta bae jawara urang bunuh kuari mah bunuh nyana balik ka dieu geus ulah disesakeun bener bae. Begitu balik nyana ditanya wah maneh ngabunuh Suhaib lain lawanin cek emang kunaon
kukulakan deket tabas eta ieuna naonna karangarana beheungna ternyata lain lawan kadeuleu kagagahan Sueb kadeuleu keistimewaan Sueb lain sambarangan horeng Sueb mah moal aya lawan da malah cakabehan teh dasar sia mah FSMR kakarak sakitu bae ge coba ku sia lawan Sueb eta aing ge teu kaharti barang leungeunna dikadiekeun ku aing hajung ngaleketay aing atuh geus bae mendingan ge iman kanyana geus lah eueuh tanding ngalah dicekel bae ka jawara jager paehan mah pae nomor kahiji syahid jawara deh mantap jawara mah panggalana ka sorga deh emang kumaha gitu jawara anu hajung nyana bener-bener iman wah emang jawara mah kor gitu nekat pan jawara mah jawara mana nekat main nekat beak jeung imah-imah los da jawara lamun geus maju lah nyana jadi kalang dadak kiai jale kalang nabi teu kagok Sidina Umar kalang dadak Kangjeng Nabi jawara geledegan kos gitulah jawara cek pemimpin Madian coba sadeui do siap jawara kabeh julag-julag sia heula atuh sia kunaon nita ka aing coba sia ka aing panderi atuh sia heula aing ngasa golok atuh golok nu aing bae geus mulai aya sieun kabehan geus aya sieun lantaran mujizat geus lain nang kitu carita geus nyata nu mantak qarja'atkum bayyinatum mir rabbikum nyata datang karanjen kabeh bayyinatun mukjizat mir rabbikum ti pangeran naranjen kabeh ala sidqi kana ngabenerkeun diangkat jadi rasul kaula teu sambarangan kaula diangkat jadi rasul semata-mata jadi rasul teh lamun teu aya tanda kamukjizatan iyalah mukjizatna dikaluarkeun tarik syat iyalah mukjizat kaula nu kicep kabeh neuleut tongkat Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam ya Allah pohara tarik set kantongan eta bagus pohara jasa urang haju tapa di handapeun tangkal caringin yang boga gos kitu lain menang tongkat endahan dileg-leg juri ilah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum terus Kanjeng Nabi Syuaib dakwah tanpa pamrih fa'auful kaila wal mizan sempurnakan takran wal mizan timbangan wala tabkhasun nas asya'ahum ulah sok ngurangan ka masyarakat ngarugikeun ka masyarakat coba urang kebersamaan nu kaya jeung nu miskin nu kuat jeung nu lemah nu gagah jeung nu dhaif pemerintah jeung rakyat yuk urang babarengan tegakkeun kejujuran jeung keadilan ibadahlah ka Allah pangeran nu ngadamel langit bumi jeung urang nu ngahirupan urang nu ngaoboton urang jeung nu nyuburkeun nu nyusakeun urang wayah na cek Kangjeng Nabi Syuaib takran mulai poe ieu coba akurkeun beli jeung ngajual timbangan akurkeun beli jeung ngajual masyarakat supaya terasa terlindungi ku pemerintah coba pemerintahna ulah ngayakeun pajak-pajakan beuki keras bae pemerintah bodoh Syuaib beres si Syuaib dia. Terus bae Kanjeng Nabi Syuaib wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha nagara urang geus dibeberes ku karuhun urang Kanjeng Nabi Lut alaihi salam tatanan-tatananna geus rapi sesuai jeung aturan agama ti Gusti Allah udah sok dirusak wala tufsidu laes garusak karanjeun kabeh piladi di muka bumi bil kufri wal masih dengan kekufuran jeung berbagai permaksiatan pada islahiha
sabada dibari diberesan ieu negara bibasir rasul ku diutus para rasul-rasul nu baraheula ya zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin iman maneh mun maneh iman tah kos kitu lebih bagus tah ibadah ka Allah takran rapihan timbangan gitu keneh ulah saling merugikan jeung ulah aya tentang pajak ulah aya jeung ulah dirusak ieu bumi Allah. Masya Allah. Nomor kedua wala taq'udu bikulli siratin ulah darariuk di perjalanan nyingsieunan ka masyarakat ngagarong nyopet big muksi nyuke meras wa tasudduna an sabilillah ngalarang nyana mengkolkeun tina jalan Allah man amana bihi ka jelema nu iman ka Allah bitauhidikum iyah dijanjikeun bil qatli jelema iman ka Allah bono Allah karim wa tabghuna iwaja jeung nyana mengkolkeun jalan-jalan kuari malantaran Kangjeng Nabi Shuaib kadeleuna gagah wani luar biasa wani jawara mana bae ge lantaran sieun ka Kangjeng Nabi Shuaib maka pemerintahan anak jeung sederetan bangsawan ngalarang ka jelema nu datang ka imah Kangjeng Nabi Shuaib ngalarang ke masyarakat anu ngadengekeun dakwah Kangjeng Nabi Shuaib ketika aya nu datang ka Kangjeng Nabi Shuaib dijanjikeun bil qatli boluh jelema nu datang ka Kangjeng Nabi Shuaib boluh jelema nu ngadengekeun pengajian Kangjeng Nabi Shuaib boluh. Masya Allah pemerintah datang ka kos gitu percis kos di zaman si eta ya Allah ya Rabbi. Urang lamun nyaritakeun kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Shuaib alaihi salam di Madian jelasna di Gunung Bada urut apa Kangjeng Nabi Shuaib teh kaayaan kakalutan jeung kahancuran bangsa teh saat eta model kos kitu atuh barang urang ret nyali di zaman urang kuari urang ngadenge ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon motor ambalayah dipaling asal ditunda dipaling asal ditunda ditunjang dipaling mobil gitu keneh geus puguh pamalingan HP mata mambalayah sepeda motor mobil atuh aturan polisi di kapalingan mobil lamun polisi nusok neangan pamalingan ajunyana kapalingan pan kabalinger oh geus kalut tentang pamalingan di Indonesia tentang percukaian di urang kuari mah tuh lain lalagaan makin ditingkatkan percukaian teh perbajakan geus bataneuh dipajak kemudian atuh ayeuna bangunan aya pajak bangunan kemudian perusahaan pajak perusahaan keluar masukna barang eta teh kena pajak deui eueuh anu aman tina perpajakan percis kos di zaman Kangjeng Nabi Shuaib alaihi salam. Masyaallah naudzubillah min dzalik wa min dzalik percis jasa ieu mah percis dagel percisna deui saat eta rentenir loba jasa di zaman Kangjeng Nabi Shuaib jelema lamun teh mah nginjem 1 juta diberena ngan 800.000 kemudian kabelah dieuna titah mengasur bungana hungkul taunan jelema geus teu kabayar di zaman Kangjeng Nabi Shuaib loba jelema nu bebeakeun akibat terjun di rentenir di bank percis di zaman belusukan. Masya Allah karim naon bedana ketika baheula aya nu nyaritakeun tentang keaslian agama dilarang ku pamarentah dilarang ku jawara dilarang ku penggede ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai nu sejen ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai anu henteu kos kitu ge matak naon jangan bajukeun negara jeung bangsa ulah kudu kadinya baheula model kos kitu baca coba ge tafsirna baca nu sararia goblok sia Gusti Allah ku akur jasa ya Allah tukhawwifunan nas bi akhdhi thiyabihim nyingsieunan manusia ku nyopet pakaianana bajuna tasna HP-na motorna mobilna awil muksi cukai pemeresan ti pemerintah terus baik
geus puguh tanah, geus puguh bangunan, geus puguh perusahaan, imah pager kat sendok-sendok bakalna aya perpajakan, kena pajak. Engke ka diri urang ge kena pajak, ngobrol jeung pamajikan kena pajak. Bahaya anak urang kena pajak anak. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah. Wa tasuddunan sabilillah, ngalarang tina ngadanjerkeun agama Allah. Percis kuat. Man amana billah jelema nu iman ka Allah geus bae tadi lingseuh urang lamun nyaritakeun di kalangan handap mah modal masyarakat masih alhamdulillah keneh jajak ulama tapi lamun urang geus ka tubuh pemerintahan geus naudzubillah min zalik bangun geus embungeun ngadengekeun aturan-aturan ayat suci Al-Qur'anul Karim bangun geus teu maelu ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ketika aya di tubuh pemerintah bangun geus embungeun nyaritakeun Al-Qur'anul Karim aya di masyarakat mah di Indonesia masih keneh alhamdulillah ya rabbil alamin nu teu boga duit daek keneh ngaji nu geus teu boga perusahaan geus hancur daek keneh ngaji anu frustasi ku kabogohna diceraikeun daekeun ngaji nu normal mah teu daek ieu bangsa nu kieu sesa kabeh ieu sesa sesa pejabat aya di dieu sesa nu sugih aya di dieu sesa garong aya di dieu sesa-sesa jelema anu mucikari aya di dieu sesa-sesa pedagang aya di dieu ieu ku ari sesa kabeh gigi urang geus alhamdulillahirabbil alamin ieu geus sakuanggis geus alhamdulillah urang jadi sesa kabeh daripada nu boga duit mah kuari nu ka Jogja anu ka Bali anu ka mau kondok bulan puasa lain mikiran kumaha carana ibadah anu bagus supaya orang ditarima ku Allah mikiran ka mana rekreasi goblok bin tolol bin bloon eta kapan pamarentah mah karitu kabeh ieu mah keur carita pamarentah kos kitu kapan pamarentah teh sia teh kos kitu ya Allah ya Rabbi numantak ulama kuari sok tapakur bebe aya jelema kuari nu tatadinan teu daek ngaji jadi daek nang saha pohara berarti dek disalametkeun sanggeus ngaji kabelah dieuna kunyana di pikiran diasupkeun kana hate asup tatadina teu salat jadi daek salat nang saha ketika terus ngaji kabelah dieuna mulai daek urad wirid meuli tasbihna ge 10 bingung make nyana terus kunyana dipake tas maghrib tas isya tas subuh terus kunyana malah pamajikan ge yang serikeun de ka mana tad kasalaki sia-sia aing urusan ka aing ka kuari bae bareng ngaji ka Cilongok meuli tasbih dan nyana teh ulah kitu atuh cak jaran teh henteu kula mah keur ngomong bae kamari mah pan baru-baru kitu de aing sadar Gusti diomongkeun bener bae entah ngomongkeun ka atuh bungah bae ka atuh tah jang sia tah sambilan jang aing hiji basini dah kabelah dieuna istiqomah ngaji poe minggu bahkan nyana bebe jaka dulurna aing ku resep-resepna ngaji ieu teh indah jasa geus ngageser hati aing resep tadi nama du dunia kuari mah aing resep mah resep kana dunia ngan saminggu sakali mah aing deuk ngaji andai kata sararia ngabesan andai kata sararia boga kegiatan hampura aing mah deuk ngaji beke beres ngaji kakarak aing mah deuk ngabesan nang saha eta kos kitu sanajan aya nu henteu kitu ge loba ngan aya nu kitu nang saha mantep jasa kan mantep ngaji ka dieu teh aya anu kakarak bobogohan jeung agama aya anu geus nyaho ngan masih keneh undur aya anu ngomong kieu keneh aing mah ngaji bae tapi lamun sia ngabutuhkeun ka aing urusan dagang HP bae sih aing sanajan keur ngaji aing mah deuk kaluar aya keneh nu kitu sarua bae aya aing nyaho ka jelemana lah aing nyaho pokona atuh macem-macem da ieu mah keur carita keyakinan jelema karagap nang saha nang Allah aya nu geus mantep jasa aing keur ngaji mah ulah sok diganggu atuh sia mah sia bae heunanan geus lah pokona aing mah dipolkeun bae ngaji bae heula aing mah jang ngawuduk geus ngopi geus geus sagala rupa aing mah tah aya nu kitu aya nu cara tadi pokona mah sanajan aing ngaji tetep aya wayah aing deuk diajak mah ku sia ieu urusan bisnis bel bae sih ja aing mah tuh babari ieu aya nu kos kitu eta nang saha nang Allah
tah keyakinan orang modal orang udang di peting aya nu yakin lah aing mah udang bae salat aya nu asana aing karek setengah jam ieu hees lamun hudang aing gering moalah aya nu kitu aya anu kieu aing mah hudang boro-boro tahajud aing mah ku kakarek hudangna doang komo mun kacai gering asana aing mah moalah aing mah subuh ge dek diengkekeun datang ka jam 7 aya kanu kitu atuh jikori ge jelema aja aya teu jauh-jauh ja anu sok maek kunut kunut ka poe keur carita kahirupan apan ieu teh dikisohkeun ku Gusti Allah teh maksudna supaya urang ngarandapan ningali zaman baheula engke gerage eta Kangjeng Nabi Syuaib dakwah ngadakwahan umat anu model kos kitu ke kumaha ujung-ujungna eta teh apakah bakal disiksa apa henteu ketika disiksa atuh meureunnanan kuari ge lamun diantepkeun nu ngadakwahan atawa dakwah teu didengekeun moal jauh ti umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihis naudzubillah min dzalik wa min dzalik wadhkuru il kuntum qalila wadhkuru wallahu